Jadi ibadah teh sanes salat hungkul, ibadah teh sanes saum hungkul, lain zakat hungkul ibadah teh urang namprakeun panangan teh eta teh ibadah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teu kengeng Gusti Abdi gaduh pangkat, caroge abdi jadi RT. Caroge abdi janten RW, jadi lurah, jadi kades, jadi bupati, jadi presiden karituna, jadi caleg kamari panjadi. Nah teu meunang abdi teh kitu. Aya kahayang model kitu kengeng. Pek wae ngan ngakibatkeun anu asup neraka teh lamun tujuanna jadi ngagaduhan jabatan. Tapi lamun tujuanna kieu mah bios bapak jadi RT. Bios mama teh cek ibu teh. Naon pancen jadi RT sagala ngariweuhkeun. Cek ibu teh. Tapi cek ibu teh jang naon bapak jadi RT. Ieu karungnya masyarakat sugan we ku bapak jadi RT mah masyarakat jadi maslahat. Masyarakat miskin biasa diurus dan diperhatoskeun. Itunya tujuan gitu. Jang kamaslahatan masyarakat. Wios bapak jadi RT. Tah lamun tujuanna jang kamaslahatan masyarakat mah gaduh pahala calon surga. Tapi lamun hayang lelegegan mah hayang jadi lurah lelegegan, hayang jadi pejabat lelegegan, lain tujuan jang kamaslahatan umat neraka eta mah. Jadi dewan hayang lelegegan, hayang gaduh harta, tujuanna neraka eta mah. Tapi lamun jang kamaslahatan masyarakat, jang kamasan umat komo di jang masan agama sudah bagianana. Jadi syahwat teh kahayang teh tujuan akhirna. Wasiqal ladina kafaru ilal jannati